Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping kanggo pamirsa sadayana simkuring sasebelah budiman dina waktos ieu bade ngadugikeun sawarta-warta anu kantos kajantenan dina samingguan kapengker ieu. Nu bade dibawakeun ku rerencangan abdi. Kebakaran lumangsung di wewengkon TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyebutkan wewengkon kaduruk lain zona aktif. Pikeun diropea kajadian jam 2 barang lumangsung di zona 2 jam bore, jeung eta teh lain zona aktif. Cek Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto nalika dihubungi Minggu 28 Oktober 2023. Pina sakitu warta nu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadaya. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.